Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala naon al-qiyamu binafsi sifat qiyamu binafsi. Wa manau sareng ari manana itu qiyamu binafsi mufassirun nyaeta nafsiran bi amroini kana dua perkara. Al awalu ari anu kahijina eta annahu ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala eta layak takirun temi kabutuh itu Allah ila mahalin kana tempat yakumu anu nempat Gusti Allah bihi kalawan itu mahal. Wasani sareng ari anu kaduana eta anahu ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala eta layak tajun temi kabutuh itu Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun au maujudin at-tegesna ngayakeun wahadasani sareng ari ia anu kadua wa ingkana sanajan kabuktosan kalakuan sareng tingkah eta yustagna dialap sugih naon anhu itu sane bil kidami kalawan sifat kidam eta layak pinte cukup pihi dina itu sani naon al istigna ngalap sugih li anna khotorol jahli karena sanya napi kapaureunana kajalma anu bodoh pihadal pani dina ieu pan eta adimun anu pohara. Pala budak mangka temenang teu eta misti fihi dina itu hadal fan minat tasrihi tina ngajelaskeun bil aqaidi kana pirang-pirang akidah. Wadiduhu sareng ari lalawanana itu sifat qiyamu binafsi eta al ihtiyaju mika butuh Gusti Allah ila mahalin kana tempat wal mukhassisi sareng kanu nangtukeun wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana itu qiyamu binafsi ayil qiyami tegesna jumanangna Gusti Allah binafsi kalawan datna eta annahu saanyana Gusti Allah ta'ala eta lawita jalamun mika butuh itu Allah ila mahalin kana tempat datin tegesna kana dataku yakumu anu nempat itu Allah biha dina itu dat lakana mangka kabuktosan itu Allah eta sifatan sifat li annahu tegasna karena saanyana kalakuan sareng tingkah eta layah tajun temi kabutuh itu Allah ila mahalin kana tempat yakumu anu nempat bi kalawan itu mahal illa sifatu angin naon sifat ididatu karena ari dat eta latah tajun temi kabutuh itu dat ila datin kana dat anu sejen takumu anu nempat itu dat biha kalawan itu dat anu sejan wa kaunuhu sareng ari kabuktosanana Gusti Allah eta sifatan sifat eta muhalun mustahil idlau kana karena lamun kabuktosan itu Allah eta sifatan sifat lam yatasif mangka moal kasifatan itu Allah bisifatil mani kalawan pirang-pirang sifat mani walal ma'nawiyati sareng moal kasifatan ku sifat ma'nawiyah wahia sareng ari itu sifat ma'nawiyah eta wajibatul qiyami anu wajib tetep nabihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala lil adillati kalawan pirang-pirang dalil ala dalika kana itu wajibatul qiyam fa ada mutisofihi mangka ari henteu kasifatan Gusti Allah bidalika ku itu sifatul ma'ani eta batilun anu batal pa batolatul batal naon ma perkara ada anu ngadatangkeun kana itu ma ada anu ngadatangkeun itu ma ilaihi kana itu ada mutisopihi wa wasarang hari itu ma eta iftiqaruhu mika butuhna Gusti Allah ilal mahali kana tempat wa idza batala sareng di mana-mana batal naon iftiqaruhu mika butuhna itu Allah sabata mangka tetep naon istighnauhu ngalap sugihna itu Allah anhu tina itu sifatul ma'ani wa huwa sareng ari itu istighnauhu eta al matlubu anu disuprih walawih taja sareng lamun mika butuh Gusti Allah illa mukhassisin kanu nangtukeun mau judin tegesna kanu ngayakeun yujadu anu ngayakeun itu maujud hu ka Gusti Allah lakana mangka kabuktosan itu Allah eta hadisan anu anyar liana karena sahanyana kalakuan sareng tingkah eta latah tajun temi kabutuh ila dalika kana itu maujud ilal hadisu naon anu anyar
idil qadimu karena ari sifat qadim eta latah tajuh temi kabutuh itu qadim lahu kana itu maujudin nuhu sareng ari kabuktosan Gusti Allah eta hadisan anu anyar eta mualun anu mustahil anau karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta qad sabakonya tatieulah naun wujudihi wajib sifat wujudna Gusti Allah kidami sareng sifat kidamna Gusti Allah baqoi sareng sifat baqona Gusti Allah datan tinarara dan nawa sifatin sareng dina sifatna wajibu sareng wajib yaki ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat pidati dina datna wa sifati sareng dina pirang-pirang sifat nawa pilapali sareng dina pirang-pirang pada melanana wa maknal wahdaniyati sareng ari manana sifat wahdaniyat pidati dina datna eta anasanyana itu dat eta anasanyana itu dat eta laisat sanes itu dat eta muraqabatan anu dirangkep-rangkep min ajzain tina pirang-pirang juz muta'addidatin anu bilangan itu ajza wa yuqalu sareng dicaritakeun lidalika pikeun itu muraqabatan naon kamutasilin bilangan anu mutasil fidati dina data Gusti Allah wa ana sareng sanyana kalakuan sareng tingkah eta laisan teu aya eta hunaka eta hunaka dina ieu tempat naon datu sabihu anu nyarupaan itu datahu kana datna Gusti Allah taala wa yuqalu sareng dicaritakeun lahu kana itu dat naon kamun fasil fidati dina data Gusti Allah lakin wahdaniyatu tetapi na ari sahijina Gusti Allah fidati dina datna eta bimakna adami tarqibin ka eta bimakna adami tarqibin kalawan manan terangkep-rangkep min azzain tina pirang-pirang juz alam ta'annu ngayakinkeun anjeun minal mukhalafati tina nyulayaanana lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar kama sapertikeun perkara maranu parantos kalangkung itu mah wa ma'nal wahdaniyati sareng ari manana sifat wahdaniyat fi sifati dina pirang-pirang sifat eta huari itu makna wahdaniyat fi sifat eta ada muta'addudiha henteu bilanganana itu sifat palaesa mangka teu aya eta lahu tetep ka Gusti Allah naon sifatani dua sifat Belismi dina hiji jenengan wal mana sareng dina manana wa bayanu dalik sareng ari ngajelaskeunana itu wa bayanu dalik sareng ari ngajelaskeunana itu ada muta'addudiha eta annahu sanyana Gusti Allah taala eta laisat sanes eta lahu milikna Gusti Allah naon sifatani sifat dua faksaru tuluy leuwih loba min jinsin wahidin tina jinis anu sahiji ka kudrataini sapertikeun sifat kudrat dua faksara tuluy leuwih loba wa ilmaini sareng sifat ilmu dua faksara tuluy leuwih loba wa hakada sarengnya kitu saterusna wa yuqalu sareng dicaritakeun lahu kana itu sifatani naon kamutasil fi sifati dina sifatna wa adamin nadiri sareng henteu babangsaan fiha dina itu sifat wa sareng ari itu ada munadir eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta lesan teu aya eta ligoerihi tetepikeun salian ti Gusti Allah naon sifatun sifat tusabihu anu nyarupaan itu sifat kana sifatna itu Gusti Allah taala halna ma'lur Allah palaisa mangkan teu aya eta ligoeri milikna Gusti Allah eta li ghairihi ta'ala milikna salianti Gusti Allah ta'ala nan kudratun sifat kudrat ka kudratihi ta'ala sapertikeun sifat kudratna Gusti Allah ta'ala au ilmun atau sifat ilmu ka ilmihi anu tetep sapertikeun ilmuna Gusti Allah wa hakada sarengnya kitu saterusna wa yuqalu sareng dicaritakeun lahu bari dipake kana itu sifat lahu bari dipake kana itu sifat naon kamun fasil fi sifati dina sifatna wa maknal wahdaniyati sareng ari manana sifat wahdaniyat fil af'ali dina pirang-pirang pada melanana eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta lae sasanes eta li ghairihi milik salianti Gusti Allah naon fa'lun pagawean minal af'ali anu tetep tina pirang-pirang pada melan wa yuqalu sareng dicaritakeun lahu kana itu li ghairihi
naon kamun fasil fil afali dina pirang-pirang pada melanana wa amal kamul muttasil sareng anapun ari kam muttasil fil afali dina pirang-pirang pada melan pa ing sawarna mangka eta lamun ngagambarkeun urang sadaya hu kana itu kam muttasil bita'addudil afali kubing bilanganana pirang-pirang pada melan bahwa mangka ari itu bahwa mangka ari itu kam mutasil eta sabitun anu tetep layasiwa nun tesahna nafyuhu nganapikeunana itu kam mutasil li anna af'alahu karana sanyana pirang-pirang pada melanana Gusti Allah taala eta kasiratun anu seueur min khalqin nyatana makhluk wa rizqin sareng rizqian wahyain sareng ngahirupan wa amatin sareng ngamautan ila ghairi dalik nepi ka salian itu nu kabeh wa in sawarna sareng lamun ngagambarkeun urang sadaya kana itu kam munfasil muttasil bimusyarokatin ku ngarejengan bimusyarakati ghairi lahi ku ngarejengan kasalian ti Gusti Allah lahu ka Gusti Allah pa mangkar itu kam muttasil eta manfiun anu nganafikeun aidon deui biwahdaniyati kana biwahdaniyatil af'ali kana sahijina pirang-pirang pada melampawa mangkari itu Gusti Allah taala eta munfaridun anu nyorangan bil khalqi kana ngadamelna wal ikhtiroi tegasna nyiptakeunana mutawahidun tur anu nyorangan bil ijadi kana ngayakeunana wal ibda'i tegasna ngadamelna khalaqa ngadamel itu Gusti Allah al khalqa ka makhluk wa amala sareng kana pirang-pirang pada melanana wa amalahum sareng kana pirang-pirang pada melanana itu khalqa wa qadaro sareng mastikeun itu Allah arzaqahum kana pirang-pirang rizkina itu khalqa wa ajalahum sareng kana pirang-pirang ajalna itu khalqa wal hasilu sareng ari kesimpulanna eta anal wahdaniyata sanyana sifat wahdaniyah asamilat nurung itu wahdaniyat liwahdati dati kana sahiji dina datna wa wahdati sifati sareng kana sahiji dina sifatna wa wahdatil af'ali sareng kana sahiji dina pirang-pirang pada melanana eta tunfi ngeuweuhkeun itu wahdati dat kumuman kana pirang-pirang bilangan khamsatan anu 5 al kamal muttasil fidat tegasna kahiji kam muttasil fidat wa sareng ari itu kam muttasil fidat eta tarkibuhu rangkep-rangkepna Gusti Allah min azzain tina pirang-pirang juz wal kam munfasil fidat sareng ka duana kamun fasil fidat wa sareng ari itu kamun fasil fidat eta atad dudubing bilangan bihasu yakunu kalawan sakira-kira kabuktosan eta hunaka di dunia saha ilahusani pangeran anu kadua pa aksaru tuluy leuwih loba fahadanil kamani mangka ari ieu kam anu dua eta manfiani anu nganapikeun duanana biwahdati dati kana sahiji dina datna wa kamal muttasil fi sifat sareng katiluna kam muttasil fi sifat wa sareng ari itu kam muttasil fi sifat eta dudubing bilangan fi sifat taala dina pirang-pirang sifatna Gusti Allah taala min jinsin anu tetep dina jenis wahidin anu sahiji itu jinsin ka kudrata ini sapertikeun sifat kudrat dua ka aksara tuluy leuwih loba wal kamal munfasil sareng kaopatna kam munfasil piha halna tetep dina itu sifat wa sareng ari itu kam munfasil eta ayakuna kabuktosan eta li ghairihi ta'ala milikna salian ti Gusti Allah taala naon sifatun sifat tusabi wa nyarupan itu sifat-sifat tahu ta'ala kana sifatna Gusti Allah taala kaya kuna sapertikeun lamun kabuktosan eta li zaidin tetep milikna ki zaid naon kudrotun kawasayu jidu anu ngayakeun itu zaid biha kalawan itu kudrot wayu dimusar ngeuweuhkeun itu zaid biha kalawan itu sifat kudrot ka kudratihi ta'ala sapertikeun sifat kudratna Allah taala
Aw irodatun atau boga sifat irodat tu khossisu anu nangtukeun itu irodat asai akan hiji perkara bibadil mungkinati kana sapalina pirang-pirang anu mungkin. Aw ilmun atau boga sifat ilmu wahitun anu ngaliputan itu ilmun bijamil asya kana sakabehna pirang-pirang perkara wahadanil kamani sareng ari ieu kam anu dua eta munfayani anu dinapikeun duanana biwahdati sifati ku tunggalna pirang-pirang sifat wal kamal munfasil fil af'al sareng kalimana kamun fasil fil af'al wa huwa sareng ari itu kamun fasil fil af'al eta yakuna kabuktosan eta li ghairihi tetep milikna salian ti Gusti Allah taala naon fa'lun pada melan minal af'ali anu tetep tina pirang-pirang pada melan ala wajhil ijadi netepan jalan ngawujudkeun wa inna ma yunsabu sareng pastina dinisbatkeun naon al fa'lu pada melan lidalikal ghair kanu sejen ala wajhil kasbi netepan jalan kasab wal ikhtiyari sareng milih-milih wahada sareng wahadal kamu sareng ari ieu kam eta manfiun anu nganafikeun biwahdaniyatil af'ali kana tunggalna pirang-pirang pada melan wadiduha wallahu alam bisawab.